Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping. Dinten ieu urang ngadamel masakan nyaeta masakan Korea, nasi goreng Korea anu nuju viral. Anapun resepna bahan-bahanna nyaeta aya saori, bawang bodas, sasiung, sosis, endog, sangu, daun bawang, sareng uyah, sareng minyak wijen. Nah, kahiji urang pupuskeun heula endogna teras dilebetkeun kana sangu. Tah saetos kitu digalokeun dugikeun ka rata nganggo sendok. Nah, pami endogna teu acan nyampur sareng sanguna teras we digalokeun dugikeun ka pacampur, tapi digalokeunana lalaunan teu kenging diteken-teken. Nah, saatos kacampur sadaya lebetkeun uyahna cekap we 2 sendok teh. Teras ditaburkeun digalokan deui. Nah, anu salajengna lebetkeun saos tiram nya saorina. Cekap we 2 sendokan, 2 sendok makan lebetkeun teras digalokeun deui sareng sangu endog galokeun dugikeun ka pacampur. Teras lebetkeun oge minyak wijen cekap we saaliknya 1/2 sendok. Nah, salajengna lebetkeun bawang bodas anu tos dicincang, sasiung lebetkeun. Nah, terus dilebetkeun oge sosis. Dieu nganggo sosisna sosis anu tos asak ya, dan teu kedah dimasak deui, lebetkeun langsung kana sanguna. Teras digalokeun sangkan pacampur deui. Nah, bahan anu pamungkas lebetkeun bawang daun, sareng pami resep lada, tambihan cengek cekaplah 3 atau nepi 2 ge. Sangkan hangat dituangna. Teras digalokeun deui sangkan pacampur bahan-bahanna. Saatos kitu siapkeun kompor sareng katelna. Nah, tong hilap oge lebetkeun minyakna saalit we teu kedah seueur-seueur. Antosan dugikeun ka minyakna panas. Saatos minyakna panas, bahan-bahanna siap kangge dipasak. Nah, lebetkeun sadayana, seuneuna ulah ageng teuing, sedang we, amih teu babari tutung sareng garing nasi gorengna. Pas kitu digalo-galo sangkan asakna rata.
Upami nasi goreng tos janten siap kanggo disajikeun. Nah, langkung raos nuang nasi goreng Koreana sareng kimchi. Nah, atur nuhun kana tos nonton, mangkilap di subscribe, like, sareng komen.